sedih gitunya hayang boga kamera eta. Oke, balik deh di channel Anai S, channel anu biasa aja kan luar biasa anu kok nama suwe lah. Berita anu penting, keseruan nanhaon di dia urang saukur rek ngomong, rek curhat, keluh kesah urang gitu. Jadi kumahanya urang teh sedih gitunya hayang boga kamera eta. Jadi orang berkaryana semangat ai boga alat-alat nu memadai mah, sedangkan ayeuna orang ngandalkeun HP, tapi nya lumayan lah daripada teuing gitu bari setik-setik nabung gitu hayang meuli kamera. Jadi kumahanya hayang gitu juga batur terkenal gitu. Pokoknya mah doakan orang pokoknya mah subscribe, like, comment, share pokoknya mah tong ditonton tuh ditonton we, subscribe lah percuma nonton unggul itu di subscribe mah. Jadi orang butuh bantuan marane gitu sebenarnya mah kumanya sedih lah diceritakan mah orang teh yang kamera ngidam pisan lah jangan membuka kamera orang masih semangat berkarya, tapi ayeuna oge orang tepat semangat sih ku HP oge orang lancar jalan-jalan terus tim mimiti nepi ka ayeuna orang ku HP teloba itu iya teloba neko-neko nu penting mah orang bisa berkarya, bisa ngembangkeun karya orang gitu lewat YouTube. Nah, jadi jangan teman-teman karabeh sakabeh-kabeh orang minta bantuana komen, like, jeung subscribe channel orang pokoknya nuhun pisan sampurasun.